JKR Official. Wasta kuring Rizka. Aktivitas kuring nyaita salaku panyanyi di panggung ka panggung, atawa sok aya menyebutkan oge artis panggung. Lumayan lila kuring neuleuman dina bidang nyanyi teh. Kasuka, kabunga jeung kasedih, kukuring geus kaalaman. Tapi sok sanajan kitu, eta profesi nyanyi teh tuluy dilakonan kalawan daria. Ari cita-cita mah hayang jadi penyanyi anu profesional. Sok sanajan loba cocoba jeung rintanganna oge, tapi tetep we dilakonan. Kalayan bari pinuh ku kasumangetan, sangkan ka Allah hasilna. Sok aya wae job manggung dina unggal mingguna teh. Komo deui upama nincak bulan raya kumah, sok tara kaladengan kabehanana. Kalan-kalan eta oge sok aya anu sepina, nyaeta dina bulan Ramadan. Da dina bulan eta mah dihususkeun ke kegiatan ibadah. Kuring kungsi ngalaman ngeunaan hal anu teu kaasup ku akal, anu nepi ka ayeuna. Lamun kuring inget kana kejadian eta, kuring masih sok ngerasa ginggiapeun. Harita teh poe Kemis, kuring poho deui ari tanggal nama. Pas sore, kuring kakararengse nyanyi di gedung anu hajatan. Asa ku carape pisan harita mah. Maklum, dina minggu ieu mah job manggung teh rada euyeub. Keur mah awak lalungse, jabah hujan ngagebret eureun-eureun. Asa tariris, sigana lamun digolerkeun teh bakal tibras sare. Peutingna malam Jumaah geus beres salat Isya, kuring langsung ngagoloyong ka kamar tidur. Lampu kamar ngahaja di pareuman ku kuring. Angkenen teh supaya sarena tibra, da lamun lampuna caang mah sok hese sare. Pipikiran sok ngacacang ingetan anu lain-lain. Kira-kira jam 11-an peuting, HP kuring disada. Tandana aya anu nelpon. Kuring meletetkeun panon. Da teu kuat pisan ku tunduh. Tapi sok sanajan tunduh, kuring maksakeun muka HP. Bisi aya berita penting ti kulawarga. Da pokoknya we, sing horeng aya telepon tinu jadi indung kuring. Halo, assalamualaikum mah. Rizka,
ayeuna di mana kitu mah bapana? Si bapak ayeuna geus aya di rumah sakit. Di iraha mah bapak dicanda ka rumah sakitna. Tadi bade Isa, Rizka iraha atuh ka dieu, mama batu nuhun si bapak. Nya mah, ieu Rizka oge nembe uwih manggung tadi wengi. Teu kuat capek pisan. Jaba hujan deui mah di dieu mah. Enjing we atuh, enjing Rizka langsung ke rumah sakit. Indung kuring ngabejaan yen bapak kuring dirawat di rumah sakit. Terus harita keneh kuring minta hampura kanu jadi indung yen dina peuting eta kuring teu bisa maturan di rumah sakit lantaran awak ngerasa tegarenah, awak asa pasiksa, katambah hujan masih ngecrek keneh. Jabah hawana tiris teh guludu kadenge meninggal guru. Bapak kuring da puguh kaayaan geus kolot pisan. Umurna aya kana 60 tahunan leuwih. Memang geus ripuh pisan katinggalina. Da boga riwayat panyakit stroke anu geus lila. Kurang leuwih ti tahun 2005 keneh. Da geuning kitu ari panyakit stroke mah sok eureun jadi. Teu kaup manggi masalah sok langsung jadi. Ari kolot teh geuning teu oleh nyaah kanu jadi anak teh. Sok sieun anak-anakna teu bisa hirup. Antukna mah jadi pikiran kanu jadi kolot. Tapi anu akhirna nu jadi kolot hirupna jadi ririwit. Teu kaup pipikiranna manteng teuing. Uubar ka dokter, cager ukur sakedeung. Ninggang sabaraha waktu kahareupna geus gering deui. Ngan kitu jeung kitu we panyakit nu jadi bapak teh. Ari nu jadi indung kuring meureun hariwang kanu jadi salaki. Nya akhirna dibawa ke rumah sakit. Harita sanggeus kuring ngajawab telepon tinu jadi indung kuring. Kuring ngagoledag, ngagoler deui. Da bakat kutunduh jeung capek teh bari hate mata giwur. Sabenerna mah hate teh teu oleh nyantel. Inget wae kanu jadi bapak jeung indung kuring nu ayeuna keur aya di rumah sakit. Kulantaran capek pisan, kuring nyoba meureunkeun deui panon. Teu sawatara waktu lila, nah atuh harita mah kuring teh ujug-ujug asa aya di hiji imah. Teuing imah saha? Jeung kuring aya di kamar saha? Harita kuring tumanya dina hate. Ari kuring keur di mana ieu teh? Ieu tempat keur kuring maka cida asingna. Sabab can pernah netek ka eta tempat. Rarasaan kuring teh ujug-ujug aya di hiji kamar sare. Di mana eta tempat sare teh keur kuring mah asa aneh. Lantaran kacida bedana beda jeung ranjang biasa. Eta ranjang sigana dijieuna oge tina beusi.
bari jeung pinuh ku ukiran. Dia tarohangan kacida sararengitna, seungit ku kekembangan, ranjangna jangkung, kasurna kacida hipuna, sprena oge warna hejo pucuk jauh. Katempo di dinya aya kulambu bodas nyacas nutupan eta ranjang. Kuring tu manya deui, ari ieu kamar saha? Nah meni endah kieu? Saha nu bogana? Kuring alak ilik kasisi kagigir, sidik teu wawuh ka ieu kamar teh. Ieu mah lain kamar sare kuring. Ieu mah siga kamar sare zaman baheula. Jeung cahaya lampuna oge remeng-remeng deui. Jakung silila dihareupeun kuring. Ujug-ujug katinggali aya jirim awewe keur nangtung. Geulisna kawanti-wanti, endah kabina-bina. Lihat putri turun ti langit, dedeg pangadegna kacida sampulur-sampurna. Teh jangkung teuing, jeung teu pendek teuing, anu katempo ku kuring. Pakulitana koneng umyang, banget nangga daun seureuh, tapi sorot panona cureulek seukeut. Manehna make papakean anu sarua hejo, leungeunna nyepengan karembong, anu tungtung karembongna dicapit kurang leungeunna. Di luhureun sirahna katempo aya mahkota anu ditaretes ku intan berlian pating gurilang. Kuring kacida ngagebegna, kaget aya di kieuna. Kuring tu manyadei dina jero hate, wah ieu kitu anu disebut Nyi Roro Kidul teh. Atanapi Bunda Ratu anu ngageugeuh laut kidul, anu sok aya dina gambar lukisan, atawa anu sok diobrolkeun ku jalma kalobaan. Papakeanana make kabaya sagala hejo, jeung katinggali geulis pisan deui. Angin leutik ngahiliwir nembak kana kulambu bodas, selengseng sengit kembang malati mani ngahiliwir. Di luar karasa sepi jempling, teu kadenge suara jangkrik-jangkrik acan. Mungguh kaayaan matak geueuman, manehna seuri imut ka kuring. Tapi seuri manehna keur kuring mah pikasieuneun. Karasa hawana teh beda. Kuring ngarasa sieun pisan. Eta Nyi Ratu teh ngadeuketan ka kuring bari nyekelan tak kuring. Kuring beuremkeun panon, jeung nyobaan maksakeun rek indi ti eta tempat. Tapi tetep kuring teu bisa cengkat tina eta ranjang antik teh. Barang kuring nyobaan dicengkat rek kaluar ti eta rohangan, kerewek leuweung kuring aya nu nyekel pageuh pisan. Barang kuring direret, aya saurang aki-aki papakean sarua hideung, bari jeung make baju pangsi. Manehna make iket barang-barang semplak. Manehna molotot ka kuring, bari nyekelan leungeun kuring pageuh pisan. Leungeun kuring dibetot, kuring dipapaksa kudu ngilu rek dibawa ka eta aki-aki. Harita kuring nolak kana eta pangajak aki-aki. Bari jeung rarasaan mangga gorowok tarik pisan nolak pangajak. Mung,
kuring tuluy babacaan sabisa-bisa dina jero hate sangkan lepas tina eta cecekan si Aki. Kuring sekuat tenaga ngepeskeun leungeun panyekel si Aki. Si Aki molotot ka kuring bangun anu ambekeun pisan. Di juru ranjang Bunda Ratu ngeukehan. Inyana gugupai leungeunna bari ngajak ka kuring. Hayu milu jeung kaula. Kuring keukeuh nolak eta pangajak. Bari dibarengan ku sieun awak migin kadaregdeg. Kuring babacaan sabisa-bisa dina jero hate. Bari terus tepetot-petot memuntah ka nu maha kawasa, nenendah ka nu maha agung, menta panyalendungan ka Gusti anu maha suci, sakan lepas tina ieu gogoda. Barang kuring maca tauj, bari jeung ditarikeun, ceuk rarasaan mah kuring maca lagorowok tarik. Sanggeus kitu teu lila eta aki-aki jeung Nyi Roro Kidul teh ngaleungit tina panepon kuring. Sabada pangajian ngumpul, kakara kuring sadar yang kuring teh aya di kamar sorangan. Sigana tadi teh kuring ngimpi anu teu pararuku. Make jeung tepung jeung Nyi Roro Kidul katut aki-aki sagala anu ngajak milu ke alam manehanana. Awak kuring karasa lilisna keran. Sakujur badan pinu ku kesang tiis. Jibruk saawak-awak anu nepikeun kuring ngarasa lungse. Awak teu bisa digerakkeun, teu bisa usik-usik acan. Kuring tuluy babacaan sabisa-bisa dina jero hate. Satengah sadar jeung teu sadar, saeutik saeutik kuring malikeun awak. Kepala baka tubuh bari jeung babacaan. Nya akhirna mah kuring bisa hudang. Ayeuna mah lelembutan geus kumpul deui. Dan ieu awak asa pasiksa pisan. Kuring ayeuna mah geus sadar. Bisa hudang deui. Geuning kuring teh tadi ngimpi anu pikasieun teu aya hinggana. Kakara saumur hirup kuring ngimpi samodel kitu. Asa kejadian di saknyana make jeung papanggih jeung Nyi Roro Kidul sagala. Duka ngimpi, duka dikekepan ku eureup-eureup, tapi asanya kejadian nyata. Memang kuring ngerasa boga dosa. Samemeh sare kuring teu babacaan heula saperti biasana. Da teu kuat ku capek jeung teu kuat nahan tunduhna deui. Anu mata kuring bebeje keur balarea. Upama saacan urang sare diusahakeun kudu ngadoa ti heula. Saminggu ti sapraka kajadian ngimpi eta, bapa kuring maot anu jadi bapa kuring memang alatan penyakit stroke anu geus lila. Maotna bapa kuring eueuh pakuat pakaitna jeung impian kuring. Meureun memang geus takdirna kuring ditinggalkeun kudu jadi bapa. Ngan kuring ngerasa dosa anu nepikeun ka ayeuna inget keneh. Waktu indung kuring nelepon peuting-peuting, nah atuh kuring harita teh langsung indit ngajugjug neang bapa anu keur dirawat di rumah sakit.
Eta ngaran kuring anu geus katelah ti leuletik. Nya ari ngaran asli mah Taufik Huda. Jadi dicokotna neneh nama Opik. Alamat kuring di Jalan Ibrahim Aji, Gang Haji Kurdi, RT hiji RW 10. Di dieu kuring rek nyaritakeun pangalaman 3 minggu ka tukang. Harita kuring teh keur teu boga HP. Lantaran HP kuring leungit. Kuring inget boga cengcelengan. Eta cengcelengan teh dipurak duitna rek dipake meuli HP. Sigana mah cukup ari keur meuli HP urut mah. Keun wae teu nu teu oge. Nu penting aya keur komunikasi jeung di asa ngarumas. Biasa nyekel HP ari pek HP-na leungit. Hiji poe pas sore kuring geus siap-siap rek ngadon indit ka Tegalega. Soalna ngadenge beja cenah di Tegalega sok aya anu ngajualan HP urut. Tapi barangna lumayan keneh. Jam 5 kuring indit ti imah. Ngan samemeh ka Tegalega, kuring ka imahna heula babaturan anu ngaranna Romi. Kuring ngahaja nyamper si Romi, rek diajak nganter kuring ka Tegalega. Satepina ka imah si Romi, manehna kasampak keur aya, malah keur diuk di teras bari jeung ngarokok. Meni ginding gitu, reka mana atuh gaya? Justru ngahaja, kuring ka dieu trek menta dianter ka maneh Rom. Menta anter apelnya, embung ke urang kabita deui. Lain apel ye, menta dianter ka Tegalega. Urang meuli HP. Rek meuli HP, emangna HP maneh ka mana? Nya eta pugu ge leungit euy. Geus aya kana 3 poena. Tak hese ye, rek komunikasi jeung batur teh. Maneh mah teu apik kana barang teh. Hampura pisan pik. Ayeuna mah urang teu bisa nganter Soalna urang dititah ku kolot ye. Lantaran si Romi nu disamper teu bisa milu, antugna kuring indit sorangan. Kuring indit ti imah si Romi ngajugjug jalan raya, maksudna rek numpak angkot anu ka Tegalega. Singkatna kuring geus tepi ka Tegalega. Harita wanci geus sareupna. Kaayaan geus mimiti poek. Lampu-lampu panerangan jalan geus harurung. Kuring langsung neangan HP. Geus aya sababaraha tempat, tapi can menang HP anu cocok kana hate. Kusabab kitu, kuring jadi rada lumayan lila ku kurilingan, mapai-mapai tukang HP. Geus lila malah geus aya sababaraha jam. Kuring kakarek manggihan HP anu cocok. Bari jeung duit keur meulina cukup deh. Teu karasa lilana kuring neangan HP. Harita waktu geus aya kana jam 8 peuting. Sanajan kuring geus meuli HP, kuring can waka balik. Lantaran suku asa cangkel balas ku leuleumpangan. Kuring ngadon meuli heula kopi di tukang dagang anu aya di sisi jalan.
Kira-kira jam 8 peting, kuring kakarek balik di Tagalega. Kuring langsung muru ka sisi jalan, maksud rek megat angkot. Harita basa kuring rek balik ka imah. Angkot teh rada hese. Samalah geus aya kana satengah jamna. Masih kene can aya angkot anu ngaliwat ka palebah kuring anu keur nungguan. Keur kitu larwe aya angkot anu ngaliwat ka hareupeun. Ngan eta angkot teh kosong teh muatan. Basa dipegat, eta angkot teh rek balik. Geus teu narik deui muatan. Kusabab kitu, kuring oge ngadon milu naek kana eta angkot. Lantaran lamun nungguan deui angkot anu sejen, bisi tambah lila. Atuh beuki peuting meureun kuring balik ka imah. Pas tepi ke daerah Pasir Luyu, ujuk-ujuk hujan gede. Kusabab HP sieun kabaseuhan, nya kuring ngadon menta palastik ka supir angkot. Eta palastik keur mungkus HP supaya teu kabaseuhan hujan. Angkot tepi ka Cijagra. Hujan masih kene can raat. Kuring turun tina angkot. Saturuna tina angkot, kuring setengah lumpat lantaran masih kene hujan. Ngahaja teu ngadon ngiuhan heula sabab hayang geura tepi ka imah. Saturuna tina angkot kuring ngahaja milih jalan ka komplek Adimaja. Ngadon motong supaya lebih deket. Pas pisan kuring tepi ka komplek Adimaja, hujan teh lain raat, tapi kalah tambah ngagedean. Puguh we kuring jadi jari breg baseuh ku cai hujan. Jeung awak mimiti ngarasa tiris. Huhujanan dina waktu peuting, puguh oge geus pasti kana karasa tirisna. Kuring maksakeun terus lempang setengah lumpat lantaran hayang tereh tepina. Kuring ngarandeg lantaran katingali palebah tangkal kai anu aya di sisieun jalan. Anu kukuring rek disorang siga aya anu ngagayabag bodas. Ningali aya nu sarupa kitu teh, nya kuring oge jadi rada lumayan reuwas. Eta nu ngagayabag aya di saluhureun eta tangkal kai. Katinggalina kukuring siga kain bodas anu ngolebat katebak ku angin. Kuring oge can ngarasakeun kasieun lantaran geuning anu aya di saluhureun tangkal kai teh ngan ukur kain lain nanaon. Kuring oge neruskeun deui perjalanan. Pas pisan di deket eta tangkal kai, lantaran jalana leueur, kuring labuh nepikeun ka Nangkuban. Kuring Nangkuban dina taneuh anu geus baseuh ku cai leuncang. Kuring ngarasa reuwas lantaran asa aya anu lagrag tina tangkal kai.
ninggangkan awak kuring anu kerenang kuban. Mimiti mah disangka ku kuring eta nu murag teh dahan kai anu renggas katebak angin. Nya renggasna teh pas ninggangkan awak kuring. Kuring ngorejat bari terus ninggali kana anu bieu ninggang kana tonggong. Barang kuring ngareret ka tukang. Breh katinggali aya nu ngabedega bari katinggali bodas. Samalah mah katinggali siga kain anu aya di saluhureun tangkal kai tadi. Barangku kuring ditelak-telak. Geuning eta nu bodas teh bet siga makhluk. Katinggalina lain ngan ukur bodas. Tambah jelas katinggalina anu matak. Awak kuring jadi ngeleper. Nu bodas teh geuningan aya awakan. Buukna anu ngagebay panjang. Tepi kanu taneuh. Panona molongo. Kongkolak panona dekok. Bari jeung biwirna soek. Nu katinggali ku kuring ti palebah biwir anu soek teh kaluar getih. Kuring tambah pupurungkutan. Da jelas anu aya di hareupeun kuring teh lain jalma. Tapina jurig. Basa eta makhluk nu aya di hareupeun ngagaya bag semua anu rek ngarawu ka kuring. Tanta parah deui kuring langsung ngeberang-bang lumpat. Anu maksud kuring hayang ninggalkeun eta patempatan. Lantaran jalan leueur ku cai hujan. Sajeroning kuring lumpat, geus sababaraha kali kuring labuh. Sok sanajan kitu, kuring langsung cengkat bari terus lumpat deui. Lantaran pangaruh rasa sieun, sajeroning kuring lumpat, eta makhluk teh bet karasa asa nutur-nutur terus ka kuring. Nu leuwih ruas deui, malah ampir-ampiran kuring soak lantaran eta jurig teh geus aya ngabedegah ngahalangan jajalaneun kuring. Ningali aya jurig anu ngabedegah di hareupeun kuring kitu teh, kuring teureun lumpat, malah leuwih ditarikan deui lumpatna. Aneh keur kuring, basa nubruk eta jurig. Nah kuring bet siga nabrak angin. Padahal jelas eta jurig teh katabrak pisan ku kuring. Geus kitu mah, eta jurig oge ngiles beri teu karasa nutur-nutur deui ka kuring. Hantungna kuring lumpat tepikeun ka pos kamling. Nya kasampak di pos aya Mang Maman jeung Mang Amid. Maranehna ngarasa reuaseun ningali kuring anu haruha hareho. Kuring oge bebeja ka Mang Maman jeung Mang Amid. Eunaan aya jurig di palebah tangkal kai nu aya di komplek Adimaja. Mang Maman jeung Mang Amid teu reuas jeung heran ngadenge katerangan sarupa kitu ti kuring teh. Pangna kitu teh sing horeng Mang Amid oge pernah dipegat jurig buntung di palebah jalan komplek Adimaja. Malah balarea geus pada apal. Nya di jalan komplek Adimaja mah tempatna masih keneh angker. Lamun anu ngaliwat peuting ka palebah dinya, sok aya jurig anu bungkeulekan.
Tisaprak kuring ngalaman kejadian anu sarupa kitu. Kuring oge teu wani ngaliwat deui ka jalan perumahan Adi Maja dina waktu peuting bari jeung sosoranganan.